Legenda Ciung Wanara diropea tina buku Jaka Guru Maya Ngaburak Barik Siluman karya Tasdik 1886. Ciung Wanara teh saknyana putra Raja Galuh Pakuan. Nganti leletik dirorok ku Aki Balangan Terang jeung Nini Balangan Terang. Ciung Wanara teh teu apaleun yen anjeunna putra raja. Disangkana indung bapana teh Nini jeung Aki Balangan Terang we. Ngan dasar aya teureuh sanajan dididik ku Nini jeung aki-aki barina di kampung. Beda pasipatanana jeung barudak-barudak kampung sejena. Leutik keneh ge geus ngawas rupa-rupa elmu nu biasana mah nu karitu teh dicekel ku jalma dewasa. Ari karesep Ciung Wanara harita ngukut jeung ngadu hayam. Nu matak barang ngadenge beja cenah Raja Galih Pakuan ge kasenengana kana ngadu hayam. Cita-cita Ciung Wanara hayang ngelehkeun hayam kagungan raja. Ceuk pikiranana hade gorengna hayam mah gumantung kana turunan jeung pamiaraan. Sanajan hayam raja, ari goreng turunan atawa pamiaraan mah moal bisa ngelehkeun ka hayam manehna. Dina hiji waktu Ciung Wanara nyarita ka Nini jeung Aki Balangan Terang yen manehna rek indit ka nagara Galih Pakuan. Komo we Nini jeung aki-aki teh barang mimiti ngadenge caritaan Ciung Wanara kitu rareuwaseun pisan. Tapi teu aya alesan keur nyarek. Komo mun seug nilik jalugjugna awak Ciung Wanara nu geus rek nincak dewasa. Pantes mun hayang indit pikeun nyiar luang pangalaman kadayeuh teh. Leuwih ti kitu, Aki jeung Nini Balangan Terang nu apaleun pisan saha ari Ciung Wanara teh. Kacaritakeun dina waktu nu geus ditangtukeun. Jung bae Ciung Wanara teh indit kadua hayam jago. Waktu nyorang lembur-lembur matak guyur. Sabab ceuk mojang-mojang kakareun teuing nempo satria kasep ngalempereng koneng ngaliwat. Hanjakal ngan saliwat. Para pamuda ge garogodeg ceuk ieu saha ceuk itu saha. Waktu aya nu ngabejaan yen eta teh anak Nini jeung Aki Balangan Terang kalah beuki kacida garogodegna. Keurmeujeuhna panas poe mentrang-mentring, Ciung Wanara nepi kaluareun lawang saketeng, nyaeta lawang paranti asup ka jero dayeuh. Di dinya anjeunna ngareureuhkeun capek heula dihandapeun tangkal kai. Karinget ngucur ti sakuliah badanna, nikmateun pisan katebak ku angin ngahiliwir. Bari diuk manehna nempo lawang saketeng dijaga ku jelema duaan jarangkung gede bari marawat tumbak jeung nyoren gobang. Ceuk pikiranana, kumaha bisana asup ari dijaga kitu mah? Mangkaning teu boga duit, sabab sakur nu asup kadinya kudu mayar. Ngan kabeneran nu jaraga teh sok luas leos. Sabot bongoh kitu sup Ciung Wanara asup. Barang geus di jero dayeuh, jelema-jelema karageteun nempo pamuda nu sakitu kasepna. Harita Ciung Wanara aya nu ngaku ku hiji randa beunghar. Waktu ditanya ngaran jeung lembur, Ciung Wanara ngajawab terus terang. Ari Ujang ka dieu teh arek naon? Hoyong ngadu ayam sareng kagungan Kanjeng Raja. Isna Ari Ujang asa pula lawara teh. Boga naon kitu keur tumpangna? Ah, aya we. Ayeuna mah ulah waka jeung nu raja, jeung nu bibi we heulaanan. Mangga. Kan upami sareng nu bibi mah moal tumpangan. Ah, sawios Jang. Bi, kadekeun hayam euceuk. Kacaritakeun geprak we hayam Ciung Wanara diadukeun jeung hayam Nyiranda Beunghar.
Dangan sakali ngabinti hayam nyiranda ngagoler. Jelema-jelema nu nyaraksian rame surat. Aya oge anu ngomong. Isukna Ciung Wanara keluar di tempat panyiru kanana. Nyaeta imah nyiranda tea. Waktu ulin ke alun-alun Larpatih Purawesi jeung Puragading bebenteng Nagara Galih Pakuan angkat sareng. Zaman harita tea upama aya pangagung angkat, jelema-jelema nu nempo teh kudu brek cari ngogo bari tungkul. Upama teu kitu dianggap teu sopan, pasti bakal menang hukuman. Ari Ciung Wanara aya nu ngabejaan yen eta teh patih. Ngadon solongkrong nyampeurkeun. Duka kituna teh pedah didikan Aki jeung Nini Balangan Terang nu ngajarkeun hakikat jelema mah teu aya bedana. Dasarua damelan nu maha kawasa. Malah dina basa ge ka ieu-ieu saur taya adab taya kasar. Atawa pangna wani nyampeurkeun patih teh perbawa sifatna nu teuneng tapi nu pasti mah berekah didikan jeung sifat. Waktu Ciung Wanara nyampeurkeun ka patih mah, papa keanana lain nu biasa tapi diganti ku nu goreng. Malah teu make baju-baju acan. Beteungna ngahaja dibucitreuk-bucitreukkeun. Begetna camerong di kotoran letak. Barang solongkrong ka patih, nu disampeurkeun nanya sorana mani tarik semu peura. Rek naon sia budak buncir nyampeurkeun ka kami. Hayang ngadu hayam jeung nukang jeung patih. Hah sia wawanianan boga hayam turundul kitu. Wani ngadu jeung nu aing. Sakali ngabintih ge hayam sia mah paeh. Ah, nyobaan we. Heug, tapi naon tumpangna? Teu boga da kami mah tara tumpangan. Sia, kieu we atuh. Lamun hayam sia eleh, sia ku kami digebuk 10 kali ku gegenir ieu. Wani henteu? Wani, kan upama hayam patih nu eleh, naon tumpangna? Moal eleh hayam kami mah. Nya, upama ieu mah. Maneh ku kami dibere duit sarajut. Geus nyieun perjanjian kitu mah, Patih Purawesi jeung Patih Puragading nimbalan ponggawa nyandak hayam kagunganana nu pangsayana. Budak buncir diajak ka pakalangan paranti ngadu hayam. Didinya nu lalajo geus pinuh. Jelema sakitu lobana teu aya saurang ge nu mangmeunangkeun ka hayam budak buncir. Hayam Patih Purawesi teh jangkung gede, buluna herang pertanda asak piara. Barang jrut ka pakalangan, belegender kokoreh tuluy kongkorongok. Ningali hayam lagana kitu, Patih Purawesi imut. Sok buncir. Asupkeun hayam maneh. Hayam turundul teh ku budak buncir ditiup sirahna. Geus kitu dialungkeun ka pakalangan. Barang suk seak diudag ku hayam Patih Purawesi. Si turundul nyingcat, jol ditukangeun si jelug. Kecok sirah hayam Patih Purawesi teh dipacok. Jebet dibinti. Teu ngadua kalian hayam Patih Purawesi ngagoler teh udang deui. Patih Purawesi barengep lain sabab aya nu neunggel, tapi bakat ku era ku nu lalajo. Sabab hayam kagunganana teu acan aya nu ngelehkeun. Sumawana nepi ka ngagoler kawas harita mah. Ongkoh zaman harita mah, ajen jelema teh ditangtukeun ku hayam aduna. Upama hayam aduna kuat teu aya nu ngelehkeun, ajen nu bogana ningkat. Upama hayamna eleh, ajen nu bogana turun. Ningali hayamna eleh, Patih Purawesi jeung Puragading ambekeun pisan. Budak buncir arek digebug ku gegendir, tapi ku kalincahanana budak buncir teu beunang, tuluy nyumput dina rurungkunan. Kacaritakeun beja yen aya budak buncir boga hayam adu, sakitu meunanganana geus dugi ka Kangjeng Raja Galih Pakuan. Anjeunna enggal nimbalan para ponggawa milarian budak buncir tea.
Kabeneran ku kapinteran lengser budak buncir teh kapanggih. Ngan waktu diajak ka karaton ngadeheus ka Kangjeng Raja. Budak buncir teh mugen embungeun. Ari alesanana sieun ku patih. Budak buncir teh nyarita terus terang katugenahna ku patih. Nu janji rek mere duit sarajut kalah rek nyiksa. Patih nu model kitu cenah kudu menang hukuman. Lengser nyanggupan rek mereskeun masalah eta asal budak buncir daek milu ka karaton. Kacaritakeun sanggeus lengser janji mah budak buncir teh daekeun milu. Barang nepi ka karaton, patih keur araya di dinya. Nempo budak buncir panona bureleng-burileng tapi teu bisa kukumaha da sieuneun ku raja. Saparantos diparios ku raja, enggal budak buncir terus terang. Hayang ngadukeun hayamna jeung kagungan raja. Isukna jelema-jelema geus pinuh di tempat pangaduan hayam rek lalajo. Raja datang ka pangaduan hayam jeung patih tur dayang-dayangna. Barang geus ninggang kana waktuna, dua hayam geus pasang hareup sang hareup. Hayam raja nu jangkung leuwih ti hayam patih, dongkok bari mudidingkeun bulu beheungna. Panona gular giler sieun kapiheulaan kabintih. Kangjeng Raja galih pakuan imut ngagelenyu ningali hayam aduanana nu sakitu ageungna. Ngalawan hayam turundul, eukeun mah leutik kawas kurang parab deui. Tapi waktu Kangjeng Raja imut kitu, teu kanyahoan kecok hayam kagungan raja dipacok jawerna. Jebet dibintih kawas lawan-lawan si turundul nu ti heula. Teu kudu ngadua kalian dibintih. Sakali ge cukup barang jebet golepak ka goler. Kangjeng Raja ngarenjag reuwas teu aya papadana. Patih Purawesi jeung Puragading tadina rek ngarontok budak buncir ngan enggal dihuit ku raja. Hei, Patih, teu meunang kitu. Geus puguh hayam urang nu eleh. Rek naon deui? Kaula moal jalir janji. Rek masrahkeun karajaan satengahna. Geus adat nu sok ngadu ngan meunang jeung eleh. Malah loba nu bea kakayaan ku ngadu. Barang ngadangu kasauran raja kitu, patih cicing teu ngomong. Sakemek harita keneh, karajaan galih pakuan belah kulon dipasrahkeun ka budak buncir. Belah wetan mah geus dicepeng ku putrana Haryang Banga. Dina hiji kasempatan, kauninga ku raja yen budak buncir teh tayalian ti Ciung Wanara putra anjeuna. Nu dirorok ti oorok ku aki jeung nini balangan terang. Kusabab kitu, saur raja ka Ciung Wanara. Syukur hidup geus jadi budak prihatin. Jeung hidup boga karajaan, lain warisan, tapi hasil usaha sorangan. Moga-moga wae bisa ngajalankeun pamarentahan. Ari ama mah tiwangkid ieu rek ngabagawan.